Kurang masih ya dek lut hayu ya kurang. Kurang mah ya, mana asli kurang mah ya. Oke bro, Oke bro, nah orang disebutkan kamera nak. Itu aing orang sebutkeun lah sama me si Jian ka dieu anjing. Pokona mah orang bikin manehna nafsu we ka aing heuh. Dewe lah. Bro. Saacan manehna ka dieu. Bulah sia buru anjing bisi ka dieu aing maneh. Ayo bah. Dieu lah. Oke. Orang kan rek ngobrol tentang musik ya, perbentukan Sagara Utara, musik kreator pokoknya mah kurang gitu bentuk wadah kayak kurang jadinya terutama di jero-jerona hebat jadi Halo, ya gening. ini lila kurang keraguan tadi bro. Bicara lah hajat. Alah bikin lah aja. Calik bro. Cari itu dia. Kontennya kumaha ieu teh? Tentang ieu ngumpul arurang jadi nyeun wadah di Garut Utara gitu mengjat urang mah. Ini wadah yang musik, wadah yang kekreatifan, inovatif, lain wadah yang Kehu. menghidupkan Garut Utara lebih bertalenta untuk depannya. Siap. Orang mesti wadah dieu. Urang mah jujur euy aya keterangan nah gitu. Keterangan aku mah ieu lur Aya nu ngomong bul kurang main video ke ada kurang pansos ka aya bah. anjing salah sih. Aya anu pokona mah. Kalau orang teu niat pansos, orang kan di dia kan kumanya orang mah yang kolaborasi jadi saling mendukung aya urang mah. Ayeuna pada kurang saueur pansos yang naon gitu kan berarti kan enggak kedulu kena orang saueur Itu butuh-butuh. mata kurang yang hiji gitu kayak saling dukung bete lewat dengan naon Iya. saling lah gitu. Soalnya kan orang deket gitu kan ya Cibiuk Limangan gitu kan kurang hayang collab sudah collab pula dengan saueur pansos. Gitu Eta mah posisi, tapi eta kudu diperjelas posisinya di saha. Tah eta. Kurang mah menjia deuh. Kurang mah kieu we. Cek aya bah. Nah aya banyak. Bener teu Mang Jian ngomong udah kurang merapat aya bah pansos. Padahal mah atuh era urang teh merapat kalimangan teh bakat ke didinya ayeuna didinya kitu. Kalau ada tuh ngomongin pansos gitu. Soalnya kan Mang Pajar jeung Mang Abul guru saya ieu na ge non di malah dideketkeun gitu jeung aya bangna. Memang Kan tapi nah begitu tidak dideketkeun eta aya buntut ngobrol makanya pansos. saya kurang atuh. Ngomong we lah kalau gitu. Ulah-ulah jadi ulah bicara. Kurang kira euy sebenarnya mah asal. Kela ieu teh naon jadi tengah nangis urang. Urang dengan ku aya bah. Tapi mah iraha nya Cep ka dieu cep. Alah ada orang ngomong mah ieu teh. Itu Ya, aya bah nah iraha artinya dokeun Mang Pajar jeung Mang Abul lain pansos sungguh ka aya bah. Teuing jiga nama yang teh ngadu-ngadu tapi teuing bener teuing bohong. Emang kisahnya teh Bahasan-bahasan kepalikan kan dan pacaran ngobrol dengan itu kan hampir di TV dengan pacaran jadi sebanyak yang lah keterbukaan gitu Mangjian. Ayeuna Mangjian ngajak-ngajak terus kenalkeun ka Mang Eba, ternyata di tukang teh aya buntut, kan aya omongan bahwa urang teh pansos gitu ka urang Limangan. Sedangkan urang kan hayang paling bener gitu kan ya. sering majukeun lah. Heeh, Mangjian ieu kumaha ieu? berarti ya memang perlu diluruskan sampai ke kabaran rentok tidak jalan raja panjang Ya, saya mah gitu can pernah ngomongkeun batur. tuh Lah, saya mah ngomong kan jeung Mang Abul jeung Mang Pajar deket lah gitu. Makanya we saya ngomongkeun Mang Abul jeung Mang Pajar Cibiuk Pride ka anu lain dororeng gitu.
nah tumang bet ngomong kae bah bukan aja dia banyak tadi gitu udah abi mah yang terus kepastian awe lah gitu namun jawa mah tuh ngomong we langsung secara gentle Ya, apa ya? ulang ya Harga. Kurang iya gitu jadi abi mah gitu kurang Saya ngomong ke kayak bang. kurang tengenang euy kayak mana mah euy gitu ngomong benar-benar sih naon sieun kataikan atau kumaha sieun kayak level followers ataupun subscriber Teman tuh masalah emang soal followers nih kan iraha saya ngomongkeun pansos gitu dah. Can pernah. Jangan atuh saya ngawaukeun Mang Pajar jeung Mang Abul kae bari. Saya ngomongkeun di tukang mah. orang-orang mabulnya nah orang support manggian orang ke barudak orang umat subscribe yuk barudak orang can pernah ya niat goreng apapun kumaha gitu manggian Udah saya ge can pernah aya niat goreng gitu. Tah emang iraha saya ngomongkeun Mang Pajar jeung Mang Abul pansos. bang baca kata kamari orang itu udah ngadengin gosip nah hal liwir gitu nya ada orang kan terkiih ya tadi poe doma nyamperkeun nya urang teu salahnya salah urang di mana sok bayangkeun uruskeun ayo di tukang ayo apa asli lah gue jeung aing mah gitu mana ya urang mah asli orang bisa gaduh hayu orang mah mana ya eta mah ulah atulah diadu sa Indonesia mah adu gitu lah sama Asli Mang maksud saya kan saya mau supaya ulah Ente, Mang, maksud saya kan saya mau memperputus tali persaudaraan lah. Itu kan niat lagi kayak kegiatan utara teh kayak meh mempererat itu nah jo jadi ribut ieu itu parugu masalahna. Mata kurangnya kurang mimitina kieu orang teu percaya anjing mah nya manggian ngomong gitu tapi orang disela teu percaya eta anjing asa ngalayak teuing gitu kan nya heeh gitu anjing itu yeuh kudu dikumaha urang keun lah kela urang ngobrol langsung urang kayak kangeunangan kieu urang kayak lebahnya orang tengenah orang asli terus terang orang banding enak ngomong di tukangan orang udah gentle emang jalan mana lalaki aing mah jadi ulah ngomong di tukang lah resep Udah anjing laki anjing. Tong kitu patut lah. kalau rame kieu lah biasa tau tuh biasa tuh mang Tah iraha saya ngomongkeun Mang ulah jadi Pajar. ulah sok aja kurang mah gitu ulah sok gitu ngomong dar aja kurang mah dar urang mah ngan santai Sok. sok we Namun sakirana aku gelut bisa luruskan masalahnya hayu. Saya mau mundur. orang mah nyabulnya sama mana mau orang ayo ke mana ayo mana orang mah asa dilihat ya ini tuh di bodoh contoh Orang apa masalahnya? bicing netizen ulah ngeluh mang jadi kurang teh kan rumahnya masalah nama masalah pemain kurang mana kan ngajak kolek kumaha gitu kurang kumaha orang mah tapi ya itu kena tukang ngomong kayak apa aja itu orang pansos kayak apa Benar teh Mang teh. Nyata teh mau eta teh. teu mang ternyata namun nyata mah kenaon ana di lingkungan kieu gitu Nah, bilang pansos teh saya. heeh ya Nyata teh ieu bilang pansos teh. ya urang kan orang nanya ke dia mah Eueuh, geus ane, eueuh ari Bisi, bisi gitu orang mah satu yang besar ngomong na pansos dicek ieu teh. Datang mah orang mah orang mah sudah debut hayu ya orang mah kurang mah ya ayo mana asli orang mah ya kurang teh kena dia mau biasa we jeung kurang kurang kumaha aing kalau kamar kalau kayak emosi kemudian dulu sok kayu urang mah wajar mana jeung mana diadukeun kumaha kumaha gitu aing mah hayu wae jang aing mah tapi kalau mang diukelah kalau meula dinginkan kurangnya tadi kalau pemain nangtung urang biasa teh kalau melah karena ieu nambol prank kita mangkat ka prank ku abi jeung barudaknya ada euy mah urang aya urang barudakan ieu tah tapi kebarudakan ya tamang jante bener-bener euy kompak heuh manehna teh emang teu boga niat goreng itu gawe nya asli menjadi heureuy asli emosi gitu lah kau kurang ge terlalu terbius teh
terprovokator. Jawab pansos aja. Ayo anjing, teko sih tadi nadi. Sarua anjing atuh Bro, kapreng anjing limbangan tah. Aji ku aing cokot temu loh. Lebok anjing tah kaprek. Gua pergi ya bang ya. Kurang mantap Bang mak. Ya lo. Tas iya tah bang, tas iya tah. Aduh tah kaprek asli bang bang. Aduh. tetap aja. Anjing bari emosi. Bari emosi anjing asli. Gua tinggal baru dak rek ngarana tuh. Geus paradik tuh, tanya lagi paradik tuh guys ya. Anjing. Ya udah, gitu aja ya guys ya. Udah mah dibalas kayak. Anjing dibalas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Keren. Jangan lupa share, bro. Ayo lulusan.